aing teh ngarasa pangkiaian dibandingkan jeung nu sejenna ahli surga. Aing teh sia mah ahli neraka. Lamun sia teu ngilukeun ka aing neraka sia, tapi lamun sia ngilukeun ka aing surga sia balesana. Beuh, aya jelema nu ngomong kos kitu ngarasa pang aing surgaan, ngarasa aing teh boga kunci surgana, ngarasa manehna teh pangkiaian dibandingkeun jeung nu sejenna ilmu teh eueuh satai-tai kuku acan. Heuh, jelema nu kos kitu teh ulah diilukeun. Contoh ku urang saha nu terkenal dengan Imam Nawawi, pengarang daripada kitab Azkar Nawawi, pengarang daripada kitab Raudhatul Thalibin. Karyana teh lain hiji dua tilu, karyana teh ratusan, bahkan lain dikaji di Indonesia melainkan di seluruh dunia. Kumaha cek Imam Nawawi ketika ayah hiji santri nanya ke Imam Nawawi, wahai guru, ya kami teh lamun misalkan di akhirat suatu saat nanti pangsalamatkeun kami, tolongan kami teh supaya hayang bisa asup surga jeung guru babarengan. Jawaban daripada Imam Nawawi, in kana samma jahun wallahi la dakhaltul jannata wa ahadun mimman a'rafani wala adkhuluha illa ba'dahum. Lamun andai kata misalkeun abdi teh boga pangkat, cek Imam Nawawi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala kamuliaan, wallahi demi Allah la dakhaltul jannah, kami teh moal waka asup kana surga na Allah Subhanahu wa taala. Kunaon wa ahadun mimman a'rafani, sedangkeun salah sahiji aya nu wauh ka kami, murid-murid kami anu sok babarengan jeung kami, wala adkhuluha illa ba'dahum, jeung kami teh moal waka asup kana surga tersebut illa ba'dahum, kecuali murid-murid kami heula. Percis omongan Imam Nawawi teh percis sakumaha nu ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat ngomongkeun kana ummati ummati ummati. Ya, Imam Nawawi mah mendahulukan kana santri-santrina, mendahulukan kana jelema-jelema nu wauhna. Ieu aya kiai nu ngarasa aing pang surgaan boga kunci dibandingkeun nu sejen. Teu bener tak kiai ulah diilukeun ku dararia.